Jadi intina keur urang tuluikeun ngaji sabab urang teu apal ngartina iraha, ikhlasna iraha. Ibaratna kieu, tuluy-tuluykeun urang salat sabab teu apal urang mangih kahusuan salat urang dina salat nu makna jeung iraha. Urang bisa meuli jam tangan tapi teu bisa meuli waktu, urang ngan kadar bisa meuli obat, teu bisa meuli cager. Ogeran dina ibadah kitu, urang teu apal dibere hidayah iraha, urang teu apal dibere husu ngeunah ayeuna salat iraha. Matakan tuluykeun urang ngaji sabab urang teu apal nek dibere ngarti iraha, nek dibere amal iraha ngan kadar kewajiban keur urang ngaji jeung ngaji. Salepas nanti kitu urang boga tujuan ngaji ngan kadar hayang menangkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Yo babarengan urang ngaos sasarengan milari ridho